Para sadaya anu sami alhamdulillah kanggo acara siraman di pengantin istri Pantes Rengse dina dan ayeuna Neng Laisa Septiani Halimah AMD putra Bapak Halim Jatmana sareng Ibu Yatur Hayati anu bade ditahkeun bintang Injil kaping 15 tanggal 2022 sareng Cek Adam Maulana Haryawan putra Bapak Iwan Budi Sudirman almarhum sareng Ibu Dr. Anda Ani Heriani sareng Bapak Dedi Suryana. Yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul adzim. Hadirin anu sami-sami riuh mungkul minna haflah mubarakah langkung ti payung sumangga urang sami-sami manjatkeun puja puji katut syukur kadat Allah anu Maha Ghafur Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirunal kiram usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah fattaqullaha la'allakum tuflihun. Liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Tidak ditapi oke, teteh nyuangkan dihapunkan. Mama atas nandung sahabat sasi pamina. Mama sarang papa lutos ngati ngadidik. Tinuju orang rugi teteh sagung kieu. Mohon tahun mama sarang papa. Nyai sarang asuh teteh. Tapi mama sarang papa tak pernah mau, tak pernah capek. Padahal mama sarang papa teh ribu. Mama, papa, teteh nyuhun ke dihapunten dina sagala rupi kalopatan. Lu sok nyusahkeun, sok ngajengkelkeun. Rumus pas nyusahkeun, tos ngajengkelkeun rumus. Seueur kateruskeun mama sareng papa. Mugi mama sareng papa ngabuka kaikhlasan kapunten ka teteh. Mama, papa, kapunten teteh. Ajak dia semua terima. Sareng
turunan anu soleh sareng soleha. Semangga kanggo ramana diwaler papa nemetuan putra parantos nyuwun ke dia punten. Esa anak bapak dihapunkan bisa segera naon di cados kedua Esa Pak Ahrido naon anu parantos ku bapak dilaksanakeun da eta kewajiban Papa nggak gedekeun Esa nyawakeun Esa Papa jeung Mama terkadang disuruhkan pasti ngapunten segala kalebatan sareng naon anu ku Esa tadi dicaroskeun mangga Papa ridho pisan sakral tinalawan di kamera ku Esa. Amin. Teteh gelis anaki sawarga ende dampak sampean anu janten ibu Rama nyaeta mama sareng papa hidup. Teteh gelis anaki 25 tahun hidup teh Yusua dina dengan ayeuna sanes kanten ku hidup ayeuna bade nyanggakeun harta anu seueur jabatan anu luhur wah tiasa nebus teteh gelis anaki kana kasayang sareng sametan ka ibu sareng ka Rama hidup nyaeta ka mama sareng ka papa. Teteh gelis anaki sumangga dina dengan ayeuna teteh sejak ngawasu dampa sampean anu jantan ibu Rama. Teteh gelis anaki hidup teu kenging munjung ka gunung namun hidup kedah munjung ka jantan indung. Hidup teu kenging muja ka sagara namun hidup kedah muja ka jantan bapa. Saparantos diwasu disengitan gelis disengitan eta sampean papa disengitan salajengna hidup sewujud kana sampean papa. Teteh gelis anaki diusapan ku papa hapunten teteh salami ieu teteh ngarepotkeun ka papa ngadoriksakeun ka papa ngajengkelkeun ka papa. Cium tangan gelis anaki teteh cium tangan ka papa dikekepan papa sing paga gelis. Teteh gelis anaki papa ridho papa ikhlas dinten enjing hidup bade diakadan ku papa ridho hidup diwalian ku papa. Mugia teteh gelis anaki anu bade jantan caroge hidupnya eta ada sing jantan caroge anu soleh. Mugia caroge hidup sing jantan imam kanggo dunya pikeun ka akhirat. Brah teteh gelis anaki salajengna teteh ngadeg mamah ngadeg mamah berdiri teteh berdiri mangga teteh di tengah dikekepan ku mamah sareng ku papa kuduaan dikekepan. Teteh gelis anaki kanyaah mamah sareng kanyaah papa. Brah teteh gelis anaki tadi punut oge mamah sareng papa ridho gelis anaki. Teteh gelis anaki ngaraoskeun mamah kapungkur ngakandung hidup salapan sasi digubrankeun ka alam dunya ayeuna hidup parantos dewasa parantos sawala. Brah teteh gelis anaki
mugia hidup teteh gelis anaki tiasa ngawon keluargaan sakinah mawadah warahmah amin ya robbal alamin. Cium tangan ka teteh gelis mangga cium tangan dipeluk ade sing soleh nitip mama nitip papa pilih enyik pageto teteh dicana ku caroge ku aa ade mugia ade sing soleh mugia ade sing tiasa ngajagi mama sareng ngajagi papa. Disun adena disun teteh rai bungsu rai bung hiji-hijina. Teh Esa gelis anaking oge mama sareng papa sareng ibu Ramana hidup duaan tangtosna oge neng gelis ta dinten ayeuna hidup bade disiram bade diibakan hartosna Teh Esa gelis anaking nyaeta ieu teh maksudna kanggo ngabersihkeun lahir sareng batin hidup nyaeta cai kembang cai anu parantos didoaan ku urang sadayana mugia teteh Esa gelis mugia hidup sing tiasa janten istri anu solehah hidup sing tiasa ngawon keluarga sakinah mawadah warahmah janten istri anu solehah janten istri Adam insyaallah dinten Injil dinten Selasa kaping 15 Maret 2022 sumangga urang lajengkeun sareng lingkung seni tumaritis mangga teras ke teteh sareng ibu Ramana mamah kapal mangga teras ku debus fotografi Garut salajengna ku lingkung seni tumaritis Garut sareng Dede Sound Garut salajengna oge aya Teh Amalia Make Up Garut salajengna aya Kang Hedi Gunawan atanapi anu nama Kang Baba MC Garut sareng Pasman Deko wargi sadaya anu sami rawuh hatur nuhun kana perhatosanana sihaputan kana kakiranana bobo sapanon salam saparan di jembar hampurana cakira kuda dihajuan siang disangkal ulang simpur dihajuan. Hai guys, saya Esa. Mau ngucapin terima kasih sama semua pendor, terutama Tumaritis, Happy, sama Baba yang selalu mensupport aku, sama The Hoops Studio. Mantap. Terus ini make upnya dari Teh Amalia. Terus ini Teh Esa gimana tadi perasaannya waktu
Makasih ya oh Teh Esa, apa yang dirasakan oleh Teh Esa waktu meminta maaf ke mama sama ke papa? Sedih aja banget gitu. Ya, terima kasih semuanya.